Tapi doa lah kakang. Kalau atasan ya. Assalamualaikum. Salam, aduh uwa. Di sinarian ya uwa ka dia. Iya, nuhun pinoana. Ya naon we? Abi teh tos tim haji di Mekah. Oh, terus muka haji. Nuhun. Oh. Nya yang mudah-mudahan sih jadi haji mabrur tur makbul wa. Ulah sampai jadi haji dul majid. Anu loba haji dul majid, haji kedua ke masjid. Pan loba gelar teh ya haji surna. Haji ladang ngagusur tanah. Haji surna eta mah. Ngejual tanah. Heeh. Aya deui haji kosasi. Haji ongkosna ladang pangasih. Tah aing teh mah wa. Tah aya deui haji wahyu wa. Naon eta? Haji pada sawahna payu. Oh. Nah, nu alus mah haji burhan. Haji ngadele bujur teu kuat nahan. Araya akang aya si Wa aya balik haji pon si Wa. Wah, dulur aya eta. Kai gede itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh ya aki-aki datang di wae ya. Duh aing sayuni nempo aki-aki di beurang. balik teh Mekah cenah bejana. Nya. Gilu jeung kan. Heeh. Cager. Kumaha kitu bah? Eta jadi kabita tuh mah ngobrol saja teh jadi leungit we. Nah, yang cenah si kamu kumaha kan carana teh? Ah, ya wiridanana bah. Kumaha tah nih? Nya maca surat Al-Baqarah, maca surat Al-Haji sapenting. Heeh. Utama kan. Nan lamun eta teu kaduganya eta maca surat tanah. Jual tanah. Salam. Kenaon aki-aki mamawa hayam? Nyata Kang kita abis teu boga duit teh ngajual hayam ya teh. Dijual nama da di ditu baturna ya teh na karang teh gitu. Ngan ieu teh teuing jalu teuing danten gitu jadi teh apa. Ya kumaha carana tuh ngabedakeun jalu jeung danten Kang? Nya gampang ngebedakeun jalu danten mah. Kumaha? Lamun dina kiih. Lamun jalu mah kiihna nangtung, lamun danten mah kiihna nagong. Mana jelema teh? Oh, iya dulu. Assalamualaikum, Mang. Ning nangan wae. Aya we di dieu ya. Wah, buka ayam halus. Obat brinei. Dijual mah, Mang. Erek Berak? 500.000. Dah, 1 juta sok uing di kontanan. Bung, Yang seberapa itu? aya 500.000. Pun 1 juta mau dibikin? Astagfirullahaladzim. Geus kieu itu tukuran teh jeung si hayam pelung tah 2 tah, nu itu 2 itu hayam Bangkok tuh sakandang tah kop. Bung, eta mah aya euy.